Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah. Mang tiasa nepangan di mitra dangu dina acarana ngadongeng neraskeun hanca garapan anu katunda carios kalayan judul Rusia Pelet Maronge karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Mitra ayeuna majeng ka seri anu kadua. Upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka jigana aya hal-hal anu dina akhirna matak pikasirieun keur arinyana. Ukur Prabu Tereng Agung we anu masih palahak polohok teh nah cenah batur make sareuri sagala rupa. Tah upami teu lepat mah parantos dugi ka dinya nya kamari teh. Kumaha terasna mangga nyangakeun mitra milih bade ngarsakeun hoyong ngagaduhan Pelet Maronge nyangakeun Rusia Pelet Maronge yasana Bapak Aan Merdeka Permana. Sok kabarayun sadayana. Naon lucu euy. Haranjeun make saleuseurian sagala rupa naon? Cek Prabu Tereng Agung masih keneh bengong. Saenggeus seubeuh seseurian Prabu Sulaksa mimiti nerangkeun naon anu karasa lucu teh. Piraku teu karasa lucu. Geura bae pikirkeun urang teh kabehanana oge raja. Tapi kukulunuan ka ieu tempat bari nyamur pura-pura jadi rakyat biasa. Anu lucuna kabeh muru lalampahan ka hiji tempat ka sisi Cirutung. Cing, kira-kira nanah aya anu sanggup balaka. Naon pangna sararea? Daratang ka dieu. Cek Prabu Sulaksa waktu ditanya kitu. Tajong-jongan masararea jarempling kajaba kalah kasilih palong. Mun sararea aremung balaka. Kan bae kaula nu deuk balaka. Datang jauh-jauh muru sisi Cilutung teh. Kaula mah deuk nyaksian upacara seba pelet nu sabancang bulan sok dipilampah ku opat putri anu garulis. Cek Prabu Sulaksa mimiti jujur karena paniatanana tur ari geus dimimitian ku balakana Prabu Sulaksa mah raja anu duaan deui ge sarua papada balaka ngan tetep can dibalakakeun kabeh. Kajaba ukur nyebutkeun jiga Prabu Sulaksa. Waduh, kaula oge datang ka dieu teh maksudna mah eudeuk nyaksian hiji upacara teuing naon ngaranna mah ngan meureun nya jiga anu cikeun disebutkeun we. Oh hayang lalajo upacara seba pelet. Cek Prabu Tereng Agung. Atuh Prabu Gajah Arsadenda ge sarua ngakuna mah kitu. Tapi kaheula naha bener deui andi kaduaan teh ukur papada hayang lalajo upacara tur teu boga maksud sajen deui. Cek Prabu Sulaksa samemeh naremalan. Boh Prabu Tereng Agung, boh Prabu Gajah Arsadenda ukur papelong-pelong.
atuh Prabu Sulaksa geus pok deui bae tumanya. Sakali deui kaula tumanya. Naha aranjeun daratang ka dieu teh ngan saukur deuk lalajo upacara unggul. Cenah raja nu duaan geus papelong-pelong deui tur sanggeus kitu mah duanana arungeuk. Nya kaula teh panasaran hayang lalajo upacara sebabelet. Temal Prabu Tereng Agung. Prabu Gajah Arsadenda oge sarua nyebutkeun kitu. Geus lila kaula ngadenge kana upacara sebabelet. Tapi ari nyaho anu kumaha mah acan. Nu madak ayeuna panasaran. Hayang nyaksian kaula teh. Ceuk Prabu Gajah Arsadenda. Tah, syukur atuh ari sararea geus samiuk yen daratang ka dieu ngan saukur rek lalajo wungkul mah. Ayeuna kaula dek balaka anu sabenerna. Yen kaula anjog ka dieu teh, maksudna mah taya ilian iwati eudeup ngalamar putri anu opatan sangkan daek jaradi garwa kaula. Ceuk Prabu Sulaksa. Atuh ari Prabu Sulaksa geus cacarita kitu mah nu duaan jadi sewot. Nah ada sabarna mah kaula ge sarua. Kita tadi keneh malah bisa memeh anyog ka dieu ge malah jeung Prabu Tereng Agung mah geus nyarekan kaula. Kudu meh kaula eudeut ngajak nikah ka 4 putri. Nah disangkana tadi kaula ukur banyol gitu. Ceuk Prabu Arsadenda. Memang anu pangheulana ngaku paja eudeuk ngawin awewe nu opatan mah nyaapan Prabu Arsadenda ngan bae ku anu sejen dianggapna ukur heureuy. Najan ari Prabu Tereng Agung mah kungsi sewot heula. Ayeuna sanggeus sejen pada ngaku yen daratang kadinya teh sejak ngalamar putri anu opat atuh Prabu Tereng Agung ge sarua balaka. Ada kau lagi jauh-jauh datang ka dieu teh nyaeta eudeuk ngalamar putri anu opatan. Ceuk Prabu Tereng Agung atuh ari geus kitu mah ngander bae tiluanana parea-rea omong. Balad-baladna geus sayaga bisi aya bancang pakewu. Lamun perlu jogol nya jarogol deui. Ngan meureun ayeuna mah nu jogol teh 3 rombongan. Nya usaha ngalawan saha heula. Jes ayeuna mah sarerea datang ka dieu baruga maksud anu sarua. Tapi mustahil tiluanana bisa ngalamar babarengan. Tangtu ukur saurang anu boga kawenangan mah. Ceuk Prabu Sulaksa. Ai, nah maki kudu kitu. Kapan bikang di kabehanana aya opat. Ari urang ukur tiluan. Ceuk pangrasa teu kudu getreng. Opat dibagi 3. Masih keneh aya sisa hiji. Lamun mah eudeuk diparebutkeun nya nu hiji eta. Tapi sakurang-kurangna ari hiji sewang mah geus kaagean. Geus dicekel. Ceuk Prabu Tereng Agung teu tarima kana ucapan Prabu Sulaksa. Apanan ceuk Prabu Sulaksa mah ukur saurang tina ieu raja anu 3 anu boga hak ngalamar mah. Dangukeun jeung Prabu. Kaula tadi nyarita kitu teh lain urusan sarakah jeung hendeuna. Tapi kaula geus ngaringe beja. Yen putri anu opatan teh salalawasna teu weleh hayang babarengan. Maranehna geus paheut
Reka cai jadi salewi, reka darat jadi salogak. Sanajan nu saurang kudu asup kana liang copet, nu sejena pasti bakal nuturkeun. Eta ukur boga harti. Yen mun saupamana teh mah aya anu dek ngawin, tangtu hayang ku lalaki anu sarua. Kajen teuing dicanung oge. Nu penting opatanana karumpul. Dah kitu. Jeung Prabu nu matak tina anu tiluan ieu, jigana ukur saurang anu boga hak ngalamar mah nya ngalamar ka anu opatan dea. Ceuk Prabu Sulaksa ngajentrekeun naon pangna ukur saurang anu boga hak ngalamar. Saha nu pantes atawa nu dibere hak ngalamar ka putri nu opatan teh? Prabu Gajah Arsadenda. Nya tangtuna oge anu boga hak mah anu kaitung pantes jeung mampu bae. Omong Prabu Sulaksa. Gagabah. Nah disangkana kaula teu pantes kitu. Prabu Gajah Arsadenda nyelengkeung. Atuh anu rek parea-rea omong geuwat dipisah ku Prabu Sulaksa. Nya kaula percaya sabarna urang tiluan teh mampu jeung pantes. Ngan pikeun nangtukeun saha anu pangmampuna jeung saha anu pangpantesna. Hadena urang tangtukeun bae ku nemongkeun saha anu percekaana ti antara urang. Ari carana kumaha? Ceuk Prabu Tereng Agung panasaran. Awa deui cara anu pantes. Lianti nemongkeun kapercekaan dina Bitotama. Saha anu pangjagona ti antara nu tiluan ieu nyaeta pisan anu kudu maju ngasongkeun lamaran. Ceuk Prabu Sulaksa. Dina harti sejen Prabu Sulaksa ngasongkeun syarat yen anu bisa ngalamar putri anu opatan teh nyaeta boga kasaktian pangalusna. Kaula sanggup meruhkeun andi kaduaan. Ceuk Prabu Tereng Agung bari nulak cangkeng. Nah, ada kaula oge sanggup meruhkeun andi kaduaan. Ceuk Prabu Gajah Arsadenda sarua ieu ge nulak cangkeng. Tah, lamun geus samiuk deuk ngadujajaten, sok andi kaduaan mah kalangan heula. Anu menang ti antara andi kaduaan kakara adu hareupan jeung kaula. Ai. Ngeunah di andi ka teu ngeunah di kaula ieu. Ceuk Prabu Tereng Agung bari ngabalieur. Tunggulah kumaha, pan sarua tiluanana oge bakal kagiliran Joko. Bener ari kitu mah. Tapi ulah salah. Andika mah ukur mulung muntah, ukur edeuk nyang hareupan anu unggul tina ieu Bitotama. Bari anu rek disanghareupan teh geus boboro tanaga, sabalikna tanaga Andika mah masih keneh beuteung. Ceuk Prabu Tereng Agung jigana ku Prabu Gajah Arsadenda ge akhirna kapikireun. Bener. Teu adil euy. Teu adil lagi pisan eta mah euy. Mitra kaum dangu ngadenge pamikiran Prabu Gajah Arsadenda. Prabu Sulaksa mah masih keneh boga alesan. Teu adil kumaha? Ceuk kaula mah sarua bae. Kaula ge awal akhir mah kudu Bitotama. Mun kitu sok hilian kaula anu jogol pangpaneurina. Ceuk Prabu Arsadenda. Atuh ayeuna giliran Prabu Tereng Agung anu nyangangang. Teu bisa kitu. Teu adil eta ngaranna. Kaula nu paneuri. Pek duaan ti heula jarogol heula. Ceuk Prabu Tereng Agung. Atuh tiluan jadi padugang-dugang hayang jogol pangpaneurina. Kusabab pada hayang kaagehan paneuri atuh tiluanana jadi patorong-torong. Malah jadi huthet jarogol. Ku barat-baratna rek pada misah ngan ieu embung dipisah. Hiya.
Prabu Tereng Agung Huthet usaha satekah polah ngahampol Prabu Sulaksa. Ari Prabu Sulaksa deui harita teh keur ngahumbatkeun dampaleungeunna da eudeuh ngalah-ngalah awak Prabu Arsadenda. Atuh Prabu Arsadenda asa kaganggu, padahal samemehna manehna rek nanjok ka kemplong beuteung Prabu Tereng Agung. Prabu Tereng Agung Huthet neungeul jeung nakis. Prabu Arsadenda oge sarua nakis jeung neungeul. Neungeulna kasaha bae anu sakirana pangdeuketna. Anak buahna kabehanana ukur lalajo. Heuh rek mantuan ge dicarek. Nu jogol teh saimbang mitra. Anu eleh, anu meunang. Malah makalah tiluanana beakeun napas bru weh nalamru bari ngapanana ngahegak. Kaulah jangan masa eleh ceuk Prabu Tereng Agung hukhek cabe. Tarua kau lagi kuat keneh lah. Kemal Prabu Arsadenda bari ngaheungeul. Kaulah kuat keneh. Omong Prabu Sulaksa bari nang hunyar lamar jeung empes-empes jiga mujair ka saatan. Mitra kaum dangu sabot keur tinggal emprah kitu. Lapat-lapat ti jauhna. Kabireungeuh aya abringan muruh sisi cai. Nu ngabring teh awewe lalaki. Tapi ari lolobana mah malah awewe. Maranehna keur ngiringkeun awewe opat nu nya geulis nya camparnik pakeanana sing sarua endah. Dijieuna tina sutra dewangga pon kitu deui kemen karemongna. Sutra ipis warna-warni nu saurang pulas beureum, nu saurang pulas koneng, nu saurang deui pulas hejo, saurang deui pulas bulao. Ngan lamun mah aya anu ngabandingkeun saha anu panggeulisna tangtu moal manggih. Sabab opatanana gareulis kabeh. Alah, itu saha anu ngalut ngeungkeuy ngabanalut opatan? Ceuk Prabu Tereng Agung bari nyusutan kesangna ku tungtung pakean kampretna. Ngalut ngeungkeuy ngan opatan. Ngaduaan deui ting euleugeuh hayang awas. Ari sababna kaayaan geus mimiti sareupna. Kalau ge geus ria bariji lalai mah geus mangrebu-rebu nu kaluar ti guha poncrot pasir teh. Huluh, geuning cawene ngalabring. Garulis kabeh. Prabu Sulaksa mureleng bari meus-meus curug-curug jiga anu bingung. Ari Prabu Gajah Arsadenda mah malah teu sanggup cacarita naon-naon. Gawena teh calangap we. Hari guna turun naik jiga anu tas balap lumpat. Sate aya teh nya. Ceuk Prabu Tereng Agung. Anu mana? Nya eta anu lobaan. Oh. Saya tuh bakal di kudu di teangan hiji-hiji mah. Hog itu cawene sakitu lobana. Omong Prabu Sulaksa ngajawab panarek Prabu Tereng Agung. Cawene anu leumpang opatan dihareup sakitu kawes pantesna. Atuh anu ngiringkeunana sarua, susah milihna. Ceuk Prabu Gajah Arsadenda. Jiga nama samar deuleu. Bisi rombongan asa kagebah atuh anu keur jemprak teh ngajak barat-baratna sangkan nyalingker dina rungkun anu jemet. Cenah mending nyumput bae sangkan jongjon ngawaskeun. Sakatu nyarumput nyambut. Keun andep ulah digamahan. Ceuk Prabu Tereng Agung. Sejen satuju rek milih nyerangkeun ti kaanggangan bae. Sabab anu penting mah hayang nyaho naon bae anu rek disejak ku eta rombongan nu gareulis di sisi Cilutung teh. Tetela rombongan teh keur ngiringkeun opat putri
anu sabenerna kerja di inceran para raja Sinatria di mana meni nyaeta anu katalahna Nyi Setayu, Nyi Gabug, Nyi Maidah jeung Nyi Naibah. Daratangna ka sisi Cirutung teh rek ngayakeun upacara seba bulan. Diayakeun nama tuh saban maleman caang bulan 14. Alah pohara mitra ieu. Opatan mangkeningnya. Mohon putrina teh opatan. Kumaha ngatur sorana sageung. Danya kitu geuning ade nu ngadangukeun mah mani telik pisan. Teu kaop sorana sarua. Nah acarna sora si itu jeung si ieu teh heuh sarua kitu. Sora awewena teh heuh atuh da nu ngaluarkeun sorana ge eta keneh eta keneh. Ieu mah ukur minangka naon nyirian si A si B na we unggulnya dari sampurna ceples juga soan dan istri mah wah jauh kanya gitunya ima kange ngabentenkeun we unggul urang teraskeun mitra kaum dangu eta putri anu opat sing horeng waktu muru ka hiji tempat anu negela sisi walungan make jeung aya sora aweuhan anu ngagalineng ai galinengna teh kieu ka kembang rincik bumi kembang capetang nagara kacai di pangsiraman hanyat ka muncang kelang liwat ka kalang katapang lantung si geulis na tatanyuran dina iuh-iuh tanyung mipir dina gambar wulung si geulis saroja ageng eta teh sora aweuhan anu ngagalineng waktu putri nu opat laju muru ka hiji tempat negla sisi walungan saenggeus kabeh aya di dinya teu lalaki teu awewe brek darku aya nu sila aya nu emok nyang hareup ka putri nu opatan anu ngadeg di tengah anu keur nyarumput dina rungkun hatena deg-degan teu puguh rasa lain ngarasa sieun dumeh keur untap intip tapi samar pola teh dumeh teu kuat mireungeuh kageulisan putri anu opat ieu sakitu kaayaan geus hareupna geulisna awewe nu opat manina trat awas hate nu keur ngintip gegebegan teu pira ukur mireungeuh ngageleberna karemong sutra warna-warni pedah ketebak kuririhna angin saripna malah cek Prabu Tereng Agung mah hareosan lir nyarita kasorangan be ieu ketugja jantung meni jiga euneuk eureun cenah komo ketugja jantung kaula mah jiga eudek eureun ieu meni eungap ge ieu cek Prabu Sulaksa deui harewosan Prabu Gajah Arsadenda nyiku kaduanana ngabejaan ulah geruh teuing tapi ari parona mah teu lesot neuteup ka hareup bari ngapan mah tetep ngahegak tetela rombongan putri nu opat teh rek ngayakeun hiji ritual jiga-jiga keur ngaritualkeun sabubuhan cawene ngora anu harita ngalut nuturkeun teh ana disidik-sidik mah cawene nu umurna kakara 12an jumlahna aya kana 10 da eta wae mitra kaum dangu pakeanana sing sarua bodas di samping bodas di kabaya bodas jeung di kemen bodas ayeuna cawene nu 10an teh diuk aremok ngajajar keur diwurukan ku putri anu opatan teh alah jabat cawene 10 deh kumaha sageung ieu samemeh der ngayakeun acara ya kaula eudek cacarita heula mimitina ka para kolotna nah ridho anak andika kabeh diwarah pangabisa ku kaula opatan cek putri anu pangkolotna
tapi tetap gelis cambarnik hese neangan babandinganana. Atuh mitra menang pertanyaan gitu kadenge saur manuk ridho cenah. Sanes ridho Roma Irama sanes ridho. Eta teh ti para lalaki anu rata-rata geus aya umuran. Jigana maranehna teh bapakna para cawene teh ya. Sok ikrarkeun ku wakil saurang. Cik putri atuh lalaki anu leuwih kolot maju ka hareup sanggeus nyembah sababaraha kali ngong manehna ngucap ikrar. Dibayunan salurannya mas setayu kaulah salakun jadi kolotna. Sejak nyebakeun anak pikeun disuprih ilmu pangabisa bawain jaga. Nah anu sajana satuju. Cek lalaki pangkolotna para laki sajena giat ngajorobok rampes satuju. Mani saur manuk. Syukur bagja kumanjangan. Mutnya sararea samiuk mah. Ayeuna kaula edek cacarita ka jinis-jinisna. He sakumna barudak parawan. Nah andi kabeh sayagi pikeun kawaris ilmu kaula opatan. Ceuk Nyi Setayu netep ka sabubuhan cawene anu tetela kabeh ge parawan jekekan. Nu ditalek teu nemaran langsung tapi nyarembah hormat tur ungut-ungutan sababaraha kali. Nya syukur adik itu mah. Tur lamun kitu dina peuting ayeuna keneh disaksian ku caang bulan 14 ilmu kaula urang turunkeun. Ceuk Nyi Setayu deui. Mitra kaum dangu langit lenglang bulan mabra tapi angin nyeor nyaut di mana datang henteu ari limungan mah ngan pakaian sutra dewangga para putri maniting kelebet katebak angin. Nyi Setayu emok di tengah tukangeunana dulur-dulur anu tiluan ngajajar aremok bari menekung. Ari Nyi Setayu mah macakeun amalan. Orai laki datang numpi, badak galak datang nyembah, tulang tonggong sabuana, ciduh aing asa ketak, tincak aing asa gelap, seberatu kairut, sewemena komo welas, mangka asih, nya asih ka awak aing, sabuana kabeh. Mitra sora angin beuki nyeor malah ayeuna deukeut-deukeut kali limungan. Eta teh sangeusna Nyi Setayu macakeun deui amalan anu turun-tumurun. Geus aya ti ratusan taun samemehna basana oge basa kabaheulaan. Teuing basa Sunda dina abad mana eta teh. Bebereh katineung batu pacacat katingang cai, heureul nyalang sangkeun ti puncak gunung. Palapar tepung nan parun poe geuning wanoh kuring si gagah si menak si asih harayu mulih kana sing ati geget ka kuring. Mitra kaum dangu eta amalan anu ngarupakeun jangjawokan pamelet asih teh diturutan digalindengkeun ku sabubuhan cawene teh ukur digerenengkeun. Tapi dina simpena peuting galindeng anu hawar-hawar teh kadengena mata kukurayeun kana batin karasa ngageter kana sukma karasa kabedol nu keur ngintip ge mani renghap ranyug malah anu teu kuat batinna mah awakna gogorentelan nahan geterna batin. Para lalaki anu keur sarila nyaksian eta upacara loba anu awakna ngadeg-deg nahan nu ngageter dina jajantungna malah ari geus kitu mah
Jep Nyi Setayu eureun macakeun jang jawokan malah jiga anu teu laju neruskeun. Keheula ari ieu para lalaki anu nyaksian umurna geus sabaraha? Ceuk Nyi Setayu teu pupuguh nanyakeun umur. Kami kidal Pak, umur teh geus 70 punyu hiji nun. Ceuk lalaki anu janggotan. Ari Andika anu ieu Nyi Setayu nu nyiuk ka lalaki sejena. Ieu kami mah Ki Saca. Ya, hampir ya Pak Kokolot coba gitu. Hehehe. Ceuk lalaki huisan. Nu tiluan deui langsung nemalan yen umurna hampir papak sakitu. Ngadenge eta pangakuan. Nyi Setayu seuri nyerengeh. Katojo cahya bulan huntuna teh ngaborelak bodas. Humayua ari umur geus tunggang gunung. Ari kareteg masih pecat sawed. Kusabab masih kene teurak ku godaan birahi. Sakur lalaki sakur kolot-kolotna ieu budak. Wayahna kudu ingkah ti dieu. Dina harti ulah nyaksian upacara seba bulan. Ceuk Nyi Setayu ngusir para lalaki anu aya. Mimitina mah para laki teh rada merod ku alesan cenah hariwang ku budak parawana sieun aya malah bahaya. Malem di sisi cai wayah peuting kieu sun. Sieun aya mau ngamuk gajah mata. Sakurang-kurangna buhaya kitu tah. Heug jauh kali itu ka dieu. Kitu tah. Ceuk Ki Saca hariwang kana jadi budakna parawan jekekan. Parawan jekekan keneh budakna Ki Saca teh. Lamun teu percaya ka kaula, cig bawa deui eta budak. Omong Nyi Setayu. Aduh. Henteu kenging kitu Nyi Mai. Gaula teh kacida miharepna. Sangkan si Nyai teh bisa katampa digawe di kaputren. Maksud teh di kaputren kerajaan kalihan gitu dah. Ceuk Ki Saca hariwangeun diusir-usir. Nya, mun kitu cig Andika balik montong nyaksian acara seba bulan. Omong Nyi Setayu malah sakur lalaki nu araya di dinya. Ku Nyi Setayu katut ku putri nu tiluan sejena sarua pada dialusir. Bongana cenah teu kuat ku godaan birahi. Nya we sakur lalaki nu tadina milu ngiringkeun sabubuhan parawan teh. Dititah ninggalkeun eta tempat padahal tadina maranehna geus janji moal kagoda ku tetenyewan atawa dedengean. Sawaktu upacara seba bulan diayakeun di sisi Cirutung. Ari kanyataanana sukmana geus kabedol ku sakadar Nyi Setayu mapatkeun ajianana. Sainitna para lalaki upacara seba bulan diteruskeun deui. Sawaktu bulan beuki mabra sabubuhan parawan jekekan teh dibawa ka sisi cai. Geus kitu kabehanana sinangudar pakaianana masing-masing. Geus kitu brus ngeumkeun maneh ka cai. Sabubuhan parawan jekekan dimanian ku putri anu tiluan. Teu cukup ku disina ngeueum tapi
oge mun-munan maranehna diguyur ku cai anu ladang mekel kana keni. Eta cai keni teh geus dicampuran ku kembang 7 rupa. Parukuyan dihurungkeun, ambe menyan ti Cirebon angin-anginan, Nyi Setayu mah geus macakeun deui parancahana. Yah, anu gencerang ieu nu caang. Nu gencerang tur herang, nyurup papas ka Panenyo. Nu caang tur gumilang, nyecep papas ku pangrupa. Nu sirar tur tumanina, talar na wujud pangestu. Mi eling anjeun nu anjeun ka dieu putri. Ngalang layung sirarai bengrai. Parang hate pasaur ka leuwih baja. Leuwih seukeut tanah leuwih nu leuwih seukeut. Leuwih mintul tanah anu leuwih mintul. Leuwih leueuh tanah leuwih nu leuwih leueuh. Ger sing horeng jugjug sindangkeun. Tanah leuwih anu leuwih hade tur sampurna nu maha kumaha. Ieu kuring pangbebenyokeun tanah leuwih anu leuwih tanah anu ati-ati. Kitu mitra kaum dangu Nyi Setayu macakeun parancahna. Ieu teh jangjawokan anu ngagunakeun basa Sunda buhun. Baheula mah jauh ka baheula. Teu kabeh jalma kiwari apal naon maksudna. Kajaba ukur dikira-kira. Yen ieu sabenerna mah jangjawokan panyangreud sukma. Sukma deungeun anu ngadengekeunana. Nu ngabandungan ieu parancah jangjawokan. Komo mun barina teu panon sukmana bakal kabetot. Birahina bakal kagoda. Moal waka eureun satungtung can aya pamunahna. Mitra, bareng jeung jangjawokan dibaca, angin ngadadak nyeor deui. Beungeut cai omak-omakan pucuk dangdaunan oyag-oyagan. Makhluk anu teu nyawaan mah ukur kaganggu sakitu. Tapi ari anu puguh aya nyawaan mah kagangguna leuwih-leuwih. Para lalaki anu keur nyarumput dina rungkun-rungkun hampir kabeh teu kuat narimana. Atuh kadenge aya anu gegerungan, aya oge anu gogorentelan. Ngagorentelna ka sisi cai, atuh aya anu tinggu jubar kana cai. Inter nu aduh-aduhan wae aya. Sora lalaki anu aduhan teh. Heuh anu aduh-aduhan lain aduh-aduhan dumeh nandangan ka nyeri. Aduh-aduhan soteh bari lungas lengis jeung humarurung. Heuh jiga anu katarajang ku panas tiris. Jiga anu katarajang muriang. Sabot kitu ari anu keur ngayakeun acara sebabulan mah terus lumangsung. Jiga teu kapangaruhan ku sora anu humarurung tina rungkun jemet. Malah ari Nyi Setayu mah beuki tarik macakeun jangjawokanana dibantuan ku jangjawokan bogana Nyi Gabug. Dewi Sakti linggihna dirina diri kaula. Kulana hate panceg-pancegna asih nu kula. Pelong tatamat puncak rahayu. Teu wala teu kaya, teu walaka cicing meti. Satungtung mau ngurat kana awi garaga. Si neneng raga si kakang. Ngalinur siga impen teu emut. Hadir muara ka surga. Bebenyokeun kapalaina. Mitra kaum dangu angin beuki nyeor, cai walungan beuki omak-omakan. Saban aya gagak ngaliwat, teu tulus ngaliwatna, manehna nyirorot turun. Cager, wara mitra, hanyaga kabujeng neng nong, cekap deui ka dieu heula. Hapunten samunday kalepatan. Insyaallah mitra, din dan enjing urang teraskeun Rusia pelet maronge dina seri anu katilu. Nuhun kana perhatosanana. Hapunten samunday kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.